ngusap sakur-sakur anu katutupan adori anu madarat tau nazuhu nyokotna. Nah eta teh diperban. Jadi lamun ieu teh cek dokter ulah dibuka. Lamun dibuka bahaya. Bakal aya kamadaratan. Madaratna segi madarat teh nu kumaha ari madarat teh nyaeta sakira-kira mata ngaleungitkeun nyawa. Kadua mata ngaruksak anggahota. Katiluna mata ngaleungitkeun manfaatna anggahota. Eta anggota teh jadi kurang kemanfaatan teh kayak gitu teh madarat. Nah jadi tutupan seperti nu kumaha. Dina leungeun deui contohan nu pateuh. Nu pateuh kan sok ditutupan. Nu pateuh dungkeut kade sok saminggu lah. Diresotkeun ulah ieu teh. Amanat. Heeh. Madarat. Amanat cek mencet teh saminggu Ulah dibuka. Misal gitu dokter dari orang kan teu apal gitu. Nah dina praktekna sami wajib tayamum berarti ku tadi praktekna umbah wuduna gitu ya. Urang kodok heula nah sababna sabab eta wuduna jalma anu ngabogaan perban aya hubungan aya patula patalina jeung urusan tayamum. Kita kurang kodok heula kana tayamum supaya leueur ari geus makan hari lagi nahon masuknya ngasupkeun masalah dieu gitu lah pangnawa panggilana tah ari tayamum teh kamurahan ngaran tayamum teh rukhsah kamurahan ti Gusti Allah. Jadi hukum anu tetep tapi nyulayaan karena dalil anu asalna wudu teh kudu kageunaan ku cai ayeuna jadi teu nanaon lagi. Eta rukhsah. Beda deui jeung susuci ku batu, ari susuci ku batu mah eta mah alternatif biasanya jalan alternatif ari susuci ku batu mah. Nah sababna ari susuci ku batu mah masing loba cai itu yo ge pek wae susuci ku batu. Sama alternatif mah ari tayamum mah kamurahan. Kira-kira lamun geus teu bisa ngagunakeun cai mah tayamum. Kira-kira bisa kena digunakan cai mah ulah ka tayamum. Tadina masalah tayamum aya sababaraha pangkat tayamum teh aya sabaraha posisi kahiji tayamum teh pengganti tina wudu. Tayamum jadi gaganti tina wudu. Ketika orang wudu teu bisa kusabab naon eueuh cai dengan kali tubur eueuh cai geus itu tayamum. Nah, eta tayamum pangkatna gaganti tina wudu atawa pangkatna tayamum teh gaganti tina adus. Bu barangkali itu ka dieu neangan cai erek adus eueuh teu manggih. Maka los we tayamum teh eta pangkat tayamum teh gaganti tina adus. Sadua gitu kene ngaran tayamum mah musat beungeut jeung musat leungeun rek gaganti tina wudu rek gaganti tina adus gitu. Adus oge gitu. Jadi teu diawurkeun kabeh sakabeh lain deh kamu ku tanah ngabula ieu. Jadi tetap ngaran tayamum mah eta we gitu. ngawalangkeun kana sunat Ngusap kana beungeut, ngusap kana leungeut dua. Nu kitu ngaranna tayamum. Erek gaganti tina wudu, oge gaganti tina adus kitu. Kan ari wudu mah kan beungeut, leungeut, ngusap sirah, suku. Itu sakitu gitunya. Ari adus kabeh gitunya. Jadi tetep we dina tayamum mah sok sanajan pangkatna gaganti tina adus tetep leungeun jeung beungeut gitu. Eta posisina. Katilu tayamum teh gaganti tina ngumbah anggahota. Jadi ngumbah tina anggahota. Seperti kumaha? Seperti orang erek wudu aya hiji anggahota anu teu bisa dikumbah ku cai. Tah maka prak tayamum. Ya.
gaganti tina ngumbah eta anggahota. Jadi lain bukan berarti orang wah ieu boha dina leungeun teu bisa dikumbah tayamum we teu bisa kitu. Ketika aya anggota wudu anu bisa dikumbah kumbah heula. Sakara aya anggota anu teu bisa dikumbah tayamum. Matakan di dieu wa idam tanaa jeung di mana-mana narima kacegah naon istimaluhu makena cai. Jadi teu bisa make cai kunaon alasanna mah eta mah nya rek cai teu bisa make caina nama atawa gering gitu teu bisa make cai. Pi udwin dina hiji anggota. Nah, berarti ieu mah lain eueuh cai nya. Teu bisa make cai dina hiji anggota. Sapertikeun urang rek wudu. Tapi eta wudu teh urang teu bisa ngagunakeun cai dina hiji anggota. Misalkan dina leungeun. Dina leungeun teh aya luka anu eta luka teu bisa dikumbah ku cai. Teu meunang kakumbahan ku cai we. Kumaha mun kitu? Wajaba maka wajib naon tayamum. Tayamum. Nah, wajib tayamum eta jelema. Wa ghuslu sahihi jeung ngumbah anu cager. Sohe anu cageurna wa mashu tah. Eta berarti di dia aya dua masalah deui. Anu teu bisa ngagunakeun cai ge hiji anu teu bisa ngagunakeun cai teh aya anu henteu ditutupan hatina teu make perban. Kadua teu bisa ngagunakeun cai teh aya anu make perban. Ieu itu rieuh sebenarnya ya. Kuring oge rada rieuh ngebahas teh. Nah ayeuna urang cokot nu kahiji teu make perban. Misalkan aya luka di dia tinggal orang teh wudu we. Wudu ngumbah beungeut tuluy ngumbah beungeut ieu teu bisa dipake teu bisa dicaya leungeun ieu teh sababna aya luka maka didinya we tayamum urang teh lah sebenarnya ieu teh tu pasduk dilah tayamum satu sering saya nu ku cai sadayana henteu di dieu bagian ieu tayamum biasa geus beres tuluykeun wudu bisa sirah tuluy ngumbah cukup beres tayamum eta pangkatna lain tayamum gaganti wudu, lain tayamum gaganti adus, tapi tayamum gaganti ngumbah hiji anggota. eta ngayeukeun tanganna kanu naon eta pamili WC kan teh eta nah Atuh sadiakeun. Sok sadiakeun heula neangan heula taneuh. Mandreum suara wae. Dia mah kan ku tahu lah. Ngawakeun gitu. Nah, sapertikeun dina naon ari tayamum teh keur hiji fardu kan sapertikeun khutbah jeung salat kan beda deui tayamum. Ya, jadi samemeh urang naon khutbah teh geus sadia ieu jang jang khutbah ieu jang salat. Dan orang geus khutbah koketenganan neangan koketengan neangan tanu lain sadiakeun heula teh kitu. Beres khutbah kakara turun tayamum ada sakedeung malila tayamum mah. Ngan sok ngumbah usap beungeut jeung leungeut beres kitu oge leungeut. Geus salat. Nah sadiakeun heula. Nah tadi kitu nya ka pangkat salatna. Salatna teu wajib dibalikan deui nu bieu salat geus lulus gitu. Jadi salat teh pangkatna lain kana dihormatin orang tua teh ini geus salat teh jadi sakira-kira geus cager teh teu kudu kuduan deui sababna sabab di antara dua susuci nu bieu tayamum jeung wudu kitu nya salah sahijina aya nu sampurna.
sok sanajan wuduna teu sampurna da ieu na teu kakumbah tapi dina tayamumna sampurna ieu kok kausap ieu kausap da nya da ulah teh kunaon cai kana mah bisa gitu. Berarti lamun salian di tangan pan tayamum mah saukur ieu Model kaki gitu di kaki ya dina kaki oge kitu Sami. nah jadi banget